diajar aksara Sunda. Bagian katilu, rarangken. Rarangken atau lambang vokalisasi dilarapkeun pikeun ngarobah sora dina aksara ngalagenna, nambahan konsonan, boh dina aksara suara, boh dina aksara ngalagenna, jeung ngaleungitkeun sora tungtung atawa sora vokal dina aksara ngalagenna. Rarangken dina aksara Sunda aya 13 anu kabagi kana 3 bagian. 5 ditulis di luhureun aksara ngalagenna, 3 ditulis di handapeun aksara ngalagenna, 5 ditulis di gigireun aksara ngalagenna. Anu ditulis di luhureun aksara ngalagenna, hiji, panghulu, nyaeta rarangken anu gunana pikeun ngarobah sora A jadi I, nulisna luhureun aksara ngalagenna. Contona, Ka jadi Ki, Siki, Nami, Tali, Mimiti. 2. Pamepet, nyaeta rarangken anu gunana pikeun ngarobah sora A jadi E, nulisna luhureun aksara ngalagenna. Contona, Ka jadi Ke. Kera, Sela, Peta, Jelema. 3. Paneuleung, nyaeta rarangken anu gunana pikeun ngarobah sora A jadi E, nulisna luhureun aksara ngalagenna. Contona, Ka jadi Ke. Ayeuna, baheula, ide, seuneu. 4. Panglayar, nyaeta rarangken anu gunana pikeun nambahan sora R, nulisna di luhureun aksara ngalagenna. Contona, Ka jadi Kar. Karma, sarta, lapar, mayar. 5. Panyecek, nyaeta rarangken anu gunana pikeun nambahan sora Eng, nulisna luhureun aksara ngalagenna. Contona, Ka jadi Kang. Akang, nyangsang, kabayang, barang.